Jadi ya ini aing ya rek beunghar. Kadang nyaloan ya aing pakai gaya wae kayak beunghar rek mobil wae aing ulin ge. Mang, teu ngarang sok. Weh. Naon ngarang sok leutik duitna. Aya mah aing keur bisnis tanah ya. Pokor nyaloan tanah wae na mah. Supaya boga mobil. Kapan bisa nyandung wae boga mobil mah. Mang, kedengeran mang. Naon kan? Orang milo atuh mang. Ye. Di duta setahun atuh. Untuk beli kopi kek. Ayo aing mah boga aing keur neangan yo. Boga kenek aing mun boga kenek mah engke ribu sorangan aing. Bener ayo, nurut jeung aing. Wah, dan iya tanah teh anu bakal ku aing dibisniskeun teh omset miliaran nih bakalna. Kamu punya leganya? Hah? Tuh geuning mang komeng. Terus sakiman lega. Ya, ieu teh nek jadi bahan bangunan mah dulu ya, tanah ieu teh. Mah sorangan pan aing, saingan mah dulu pan kudu ceceklan untung aing dibere jimat ki angkrik. Itu kedeng-kedeng ngagoler teh kedeng-kedeng ngagoler aing ya. Aing menangkeun udah hese. Mun lain jampe ki angkrik wae papat-papatkeun balik ngawirit. Yo, mantak aing preng ngarang sok ieu teh. Omset miliaran teh aing teh ya. Ngan ieu teh nu bogana dunungan Bapak sia ya, encan amplop tapi kudu jadi ya. Aing mun geus jadi ieu mau teu meledak, ya bakalan meledak bisa nih omset miliaran sih soalna. Nek kemudian mobil wae mah dijejerkeun di bale, di balandongan. Supaya tunggu bale eta mobil teh ulah moal digawekeun wae mah. Mobil tunggu bale wae pajak we ku aing bayaran terus. Nya jelema beunghar naon deui. Amun jadi ieu mah jadi entek aing rek ngobrol jeung Bapak sia da ieu teh. Tanahna tanah dunungan Bapak sia. Mendingan Bapak sia ulah urang teangan samperkeun. Ayo. Ah, iya, cek pertemuan ya. Gua sana, oh dia kemana sih? Orang dia, gue mana tungguan? Bukan keluar. Oh nya, oh aing. Gua neng geus ngajang ya, neng ngajang ya, Bapak sia. Jangan Bapak sia tuh, sekalian. Ya, mau rokok, mau kopi jeung rokok. Ang beak rokok rasan teh. Ya. Aing mau dia betul Mas ya. Wah, aing duit si komeng bisnis motor ya. Dan diberekeun dihan. Ah, jangan komeng kita ka ditu. Di mana? Di imah eta tah. Aya si komengna. Aya. Oh, aing ge pohoe duit bisnis motor ya aing. Dan diberekeun kamari. Sing beak we. Oke aing ka ditu. Aing can anggeus sih beneran ya. Suluh ya acakan we. Komeng tungguan di imah malah hayu malit nungguan arep-arep wae di imah aing kudu kan nyampeurkeun aing hoream bae nyampeurkeun kan Gua goblok si Pian, dibara duit teh ku aing kita meuli kopi. Oh balik deui yeuh. Bapana ka dieu si Pian ka dieu. Marabas di mana sih? Nggak canggel di wae yeuh. Ngopi henteu naon henteu. Dah. Datang dah makhlukna. di meng ku aing tungguan di imah sia malah nungguan di dieu Ye nya pogo tayang si Pian si tanah yang amang bari meuli kopi. Kopi eueuh sayang di si Pian eueuh ka mana meureunnan? Kumaha? pusing kapake wae duit yo motor kemari cair yo kebagian dor sewang aing 200 sih 200 yo Enggak sok wah ku amang we kantongan. Urang mah lipat ganda jeung eta mah bang duit deh. Warga anu geus kantongan deui. set tumben sia ayeuna mah Weh, bung duit leutik amang hayang naon kurang anu dibere? Nu penting orang bantuan ya bisnis. wah bisnis naon meng Ye. Pokona amang mah ulah sagala digawe engke geus bisnis ieu mah cair meledug mah. beres loba iya bisnisna sia Ye ya kitu urang lain aya ngarongsok pre heula ya. Udah gedean naon duit rongsokan mah. iya bener sih Receh. ambung ya
Oh, geus kandongan jeung jajan. Di, nuhun atuh Meng. Rokok geus 2 pak kan mah yang 2 pak. Jadinya diatuhkeun oi. Pokona mah Amang mah ngilu urang ya, engke mun aya tanda tangannya ku Amang. Urang rek di pemborong gede ya, maklar tanah. Pokona Amang kudu terlibat ya di dieu. Oh, tenang. Naon yang bagian naon? Pokona Amang mah bagian nutur we urang, kumaha urang ngomongna engke. Ngukur doang Heeh, pokona mah nyoho Amang boga kontrakan 3 kamar geus kudu digawe guys. Pokoknya ngilu we urang bisnis ya, bisnis miliaran ya. On meledak semua mobilnya kurang nek dijajarkeun. Di balandongan di bale. Kita tunggu bale urang mau malik-kulikeun mobil mah. Pajak we urang bayaran pajak ge bakalna gitu. Ayeuna teh urang teh ka dieu teh Mang Dami jeung Amang ya posisina. Pan itu teh ninggal nu sawah dunungan Amang ya. Tasuk kumaha carana urang mah teu nyawa Amang kudu bisa tah ngobrol jeung dunungan Amang ngomong teh ya supaya kajual. Eta teh rek dibangun Mang. Nu sajana mah geus beres. Anu belah mana Meng? Ya teh beh kulon. Anu tonggo? Heeh. Ieu keur dijual Meng. Oh, mendakna urang ya, Amang pan anak buahna ya. Ngomong sok kumaha ge kadunungan. Pokona mah kudu beunang urang calon pibeungharan ya. Nya lamun diberekeun. Wah, jalan tukang mun dibikeun wae mah sandes kan pae dunungan teh. Goblok. Ya heuh. Urang soalna yo omset gede mah mun beunang eta mah. Kayak Amang mah teu kudu usaha diuk weh nempokeun ngopi diuk itu kudu beunang Batur di jaruan calet anu sabulahna deui. Geus kudu ngecair. Mana mah ninggal dunungan Amang eta mah. Di blok dinya mah di peta. Dieu nya. Ya heuh. Mulai jalan ke meureun. Mulai jalan ditutupan ku PT mah ku eta Selkon teh bata ieu Nya benteng Pak Haji nya. tah. Mana mah Amang ninggal ngalobi ya. Ka Pak Haji kumaha ge kudu beunang. Soalna naon? Omset miliaran eta Mang, rek dibangun. Aing kabagian moal. Cek jeung Amang mah pokona mah ninggal ngomong kadunungan. Nyaho we boga imah pokona Amang mah. Komisi bos gede. Iya, kudu atuh. Ya nyaho tenang we. Ngomong ge piraku kuat teu kabagian mah. Enggak, pira aku bisa ngomong kadunungan. Meng, hampir aing sorangan mah aing teu bisa ngomong nada. Aing mah pinter labatan tukang obat. Rocos we. Amang. Duitin ge mungwe kana wae. Ayo. Yo, antur. Iya, mamawana ya Mang Komeng. Lain bawa usaha nu bener mah, neangan duit. Bisnis ya. Duit gede ya, mendak urang ngajakan Mang Angge cicing we mah di imah. Pokona mah nyongke. Boga bisnis urang cair gede ibi ge moal teu. Pokona mah cicing we ibi mah. Urang keur ngajakan bisnis nih ke Mang Angge ya. Udah gandeng mah udah. Belum man, ada nang ari duitan mah. Ayo, Mang. Ayo, berangkat. Minjem urang ya. Sing lancar. Tuh, iya Mang ya. Tak duit kuartal kopi nya Mang. Ayeuna mah kieu Mang ya. Duit kabeh lain urang cek Mang ya. Terus pokona mah Amang mah ya 1% komisi. Da urang nu tukang jaga aji ka mana-mana mah ngomong urang, Amang mah bangga backing urang doang di tukang. Tah Amang 1%. Urang 2% nya Mang ya. Duit kabeh ya Mang. Mang, Komeng. Duit aing mah pian. Tadi rasanya duit loba nih dia. Ih, nyaho. Asia, aing ngimpi gitu. Duit loba nih pian dia ya. Gua pasti aing rasanya deh. Aduh aing gagal lek beunghar teh.